Menang teu ngangkatkeun dua panangan dina waktu khotib nuju ngaoskeun doa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat jeung saterusna. Menang teu? Jawabanana menang. Sabab hadis nerangkeun ngangkatkeun panangan dina waktu ngadoa umum. Kalimana hartina umum pek asal ngadoa, asal aya nu ngadoa rek saha wae di mana wae keur kumaha wae angkatkeun dua panangan. Jadi hadis umum. Lain ngangkatkeun panangan teh dina waktu ngadoa keur tahlil hungkul atawa dina sejen hungkul. Dina waktu keur khutbah ge angkatkeun dua panangan. Saur Allah sing sajalma anu ngangkatkeun dua panangan dina waktu ngadoa atawa aya nu ngadoa mangka ida rofa yadaihi saur Allah angkatkeun dua panangan